Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Kumadar ramang wargi sadayana pamugi baik sarehat ya wargi. Utamin nama sehat jasmanina, sehat rohanina, digampilkeun rezekina, oge ditembihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dibiar pusim kuring siang kalian wengi. Wargi bawa istri pamaget nu anom nu sepuhna. Anu biasa songadang kendeng Mang Dina dina YouTube dina channel Mang Dina Mara. Urang kawitan bae carios anu baris di pedar masih ngadu teluh wargi nama ye. Karangan kilig sati Sumedang bagian nu ka-50. Dina bagian anu ka-48 urang masih nyarioskeun obrolan antawi semang salam oge satar nya kitu paridnya wargi. Da kumaha jeung nai carita mangadu jeung ngadangkeun datang-datang Landung pang beberahmana. Jadi kumaha mang salam ieu teh? Ceuk satar. Nyanjangakeun sadaya-daya kumaha salira bae eta mah. Tari kitu carana ieu atuh. Sararea we lah ka imah kuring. Saksian ku sararea na ieu semah teh bangsat atawa lain. Jadi tu urang buktikeun kurang. Sararea satuju satar jeung iming ngaping semah nu dua. Dituturkeun ku ronda anu tiluan. Atuh bring tujuhan ari tangajugjug ka imah satar. Ari anjing teu kanyahoan harita nu seles teuing kamarana da henteu kaciri. Jadi wargi ieu pari dianggap garongnya. Jeung asta meureun ku Mang salam jeung Mang satar nu ronda harita. Ari semah anu dua wargi dina hatena mah seuri asa heureuyan di kitu teh. Padahal karasana ku ronda madaria pisan sarua jeung yang haripan persoalan anu geus gede oge penting deui. Persoalan gede jeung penting teh. Jadi sababna harita teh nyaeta ngait kana kapentingan belarea aman wargi. Atuh manika ngagerdig leumpangna teh. Komo atuh ari hardi mah kawas nembung jauh jeung kiseh mah bisi kabur ceuk pikirna kitu. Beunceuk wargi harita teh reang di sarada cari cangkas harita gandeng dina ari roai. Di kajauhan kadenge atuh sora kutuk, hawar-hawar kadenge anjing babaung. Tekung sila jog aranjog kanu dijugjug. Sok kajarero kabehan. Cik satar berai mukakeun panto tepas karacat unggah harita pangheulana. Atuh dituturkeun ku semah nu duaan. Ditema ku iming kalacat ronda arunggah gugek dariuk ngan can bisa silitaringakeun rupa. Sabab poek can nyeungeut damar teh. Satar harita kajero malah teu kung sedila oge geus bijil deui bari mawa lampu gede. Ari pamajikanana geus dihudangkeun sina nyuguhan cai ka semah. Barang berai caang ronda anu tilu ngajarenghok. Da teu samar atuh sidik pisan ayeuna mah semah nu dua teh Parid jeung Astam. Jang Parid, ieu teh ujang. Ceuk Mang salam bari ngarontok bakat ku sono. Nu sedin colohok bengong Parid nyerengeh pok nembalan. Sumuhun upami dipercanten wa abdi teh pun Parid tembalna. Parid bagea teuing jang panjang umur jang. Tadi teh tas diupat dicaritakeun ku Mang. Nuhun geuning ujang teh beunang keneh nya. Ceuk iming deui bari ngarangkulan ka Parid tina awahingku atoh jeung sono deh. Satar colohok sok nuna lampu dina meja panona melong ka Astam anu keur colohok nenjokeun alona nu digugulung ku ronda. Silih tamplokeun ka sono. Ari ieu Astam kitu. Ceuk satar bari melong. Leres Kang, abdi pun Astam. Ceuk Astam dumaruda manehna mah kagagas nenjo Parid anu sakitu pada mikanyaahna teh. Tetela geuning loba keneh anu meheman ka alona. Satar harita teu ngomong gabrug ngarangkul ka Astam. Atuh jadi paungku-ungku silih bagiakeun. Malah make cari nakdak segala rupa harita kawas budak. Cari kawas awewe
tina banget ku kasono kagagas sedih pacampur jeung atoh tea wargi. Sajungjungan mah harita tengah romong nanaon silih tamplokeun ka sono. Angin peuting jadi saksi mangsa harita 2 jalma nu kasida di pihemana ayeuna geus aya di Cikau. Kalayan diriung ku jelema-jelema anu pada mika cinta ka maranehna. Geus kitu satar ngageroan ka pamajikanana. Uning, aya naon Kang? Ceuk pamajikanana di jero imah. Ieu kadieu jang Astam jeung Pari daratang. Naon? Henteu ngimpi mah Akang teh. Ceuk Nyi Uning bari muru ka hareup ari breh 2 semah diuk ngarendeng. Sidik pisan kacaangan ku lampu teh. Nya puguh atuh. Nyi Uning oge nukung singa Suparid mani curing hak. Teu sirikna nubruk dina awahing ku sono jeung bunga. Tobat Gusti Ujang, kasep bagia teuing. Geuning hidap teh harirup keneh. Kamana wae atuh. Mani ngampleng taya mulang. Tas di marana hidup teh di mana? Merekpek kangjanan ku pertanyaan bari ngajak sesalaman. Hapunten ceu abdi teh rumaos soledar kasadayana ge. Margi kumaha atuh da geuning kieu nasib abdi teh ceuk Astam. Diampura pisan Jang, syukur atuh ari cager sarehat mah. Kumaha atuh geuning bisa tepung jeung Jang Parid. Anging Allah Maha Uninga. Abdi kita terang asal usulna eta mah tos kitu we keur sanding nu maha asih. Begeus ulah kadajak ngobrol lah. Karunya capeun keneh. Geus sadiakeun cai anggur mah. Nyangu sakalian mun eueuh deungeunna bencit si renge tah. Tuh nitah Jang Hardi bencitna. Cuk satar kawan sing kawa bawahing ku bunga wargi. Bangga lah geun abdi lah bagian bencitna mah. Cuk Hardi mani haliput da sahanteuna tangtuna ge bakal kabawa seubeuh deui. Jiga tuh. Tebake sakalian tu dina paranje luar nya babari kari ngodok. Ceuk Uning harita satuyueun. Wargi harita Hardi teu talangke manehna mah kalubar heula bari mawa batre. Terus muruka paranje di pipir imah. Tegung senila kadenge suara hayam kekeokan. Geruk nyalukan ka Ijan. Jan bantuan oi. Cenah jung Ijan cengkat jelu turun rek mantuan nyekelan hayam. Nya satuluyna wargi eta 7 jelema teh guntreng ditepas. Ari Uning mah najan sono ge kapaksa nguprak di pawon popolah nyayagikeun anu kakara datang. Mangsalam atuh mani marah mai harita. Bari udu tepok nyarita. Jang ampura we nya mang teh. Tadi mama ni popolotos jeung amaksanya nama. Sabmang teh kungsi katudingan ku balarea pada nyarekan, pada ngagelendeng magarkeun teh ronda eueuh gadag. Gawe dengan hees we aya bangsat ge teu kanyahoan cenah. Tanu matak tadi teh rada huras mang dieu teh. Omongan mang rada tarik. Hampura we Jang. Hampura lahir batinnya. Damun nyahoyen Ujang mah teh dikitu-kitu. Ih teu sawios-wios mang. Mari mah abdi ge muji kana wawanen sareng tanggung jawab mamang salaku ronda. Nu tetela teu ipis burih. Teu borangan tapi teu neungludeung ngabelaan ka balarea. Perkawis nu kieu mah biasa mah abdi dihampura pisan. Ceuk Pari darita bari seuri manehna. Lakeun naik lah hitung-hitung hiburan we eta mah. Da geus kieu mah bunga nu aya. Sabelum di Arab-Arab geus datang kalayan salamet. Tapi eueuh teh Jang ieu teh banget ku panasaran ieu teh. Aya ngadenge lalakonna. Da kumaha bet bisa tepung jeung paman hidup. Jeung deui ka mana wae hidup teh atuh nepi ka taun-taun dilana. Cuk satar manehna geus teu sabar aya geudang ngadenge lalakonna. Nya Jang sok geura guar kadinya. Iming oge sarua geus hayang geudang ngadenge. Ku amang we guar pek adinya Pari ngareret ka Astam. Ih salah. Ku Ujang heula engke urang tepungkeun jeung lalakon mah. Pek Ujang heula. Kitu ceuk Astam. Nya heug atuh. Kieu lalakon nu karandapan ku abdi tua.
kitu deui kasadayana. Ceuk Parid bari derekdek ngagua riwayatna anu karandapan salila ngalalana teh. Parid Daryana keur bari ngomongna manehna ngabudalkeun eusi hate nembrakeun pangalaman ka kolot-kolot anu mikanya ka dirina. Nya barang ngadenge anu pikasediheun sarereang halas. Malah satar manepi ka gogodeg bari kumecrek. Lamun ngadenge pikabungaheun sarereang ngucap syukur alhamdulillah. Mun aya pikasirieun sarerea seuri. Mun aya nu aheng kabeh gogodeg aya rasa reueus dina hati masing-masing sabab tetela pangalaman Parid teh kawilang aheng loba anu anehna. Tah sakitu lalakon kaalaman ku abdi teh wah. Parid harita mungkas caritaanana gap kana gelas regot nginum. Geuning nepi kat kitu lalampahan ujang teh nya. Tapi nuhun alhamdulillah jang. Geuning nepi ka lalampahan teh. Naon rupa anu dicita-citakeun ku wa oge. Ku sararea anu mikanya ka hidup geus kaalaman. Hidup geus nambahan uang, nambahan ilmu jeung pangaweruh. Malah mah bisa jadi leuwih loba batan kanyaho uwa. Nuhun uwa teh milu bunga, milu bagja, muga-muga we ta ilmu teh sing bisa manfaat. Ceuk satar dari anakan nyaan bungaheun pisan ngading lalakon Parid kitu teh. Nya hebat jang. Syukur ari kitu mah taina kumaha lalakon Jang Astam yo. Eta geuning make bisa ngadukun sagala. Bisa ngubar anu gering. Kumaha mimitina eta teh tah. Iming neuteup ka Astam anu keur ngalepus udud bangun nikmat. Malah sararea ge harita neuteup ka Astam hayang geura ngadenge. Memeng ngomong nginum heula rokok dipariman bus kana asbak geus kitu ngadehem sakali pok ngomong ancanakeun. Pangalaman abdi teh panjang ngan ari abdi mah teu gaduh anu aneh. Minangka anu aneh nama sakedik kitu ge sabada ngahiji sareng pun bojo. Waktu abdi harita basa abdi ngawitan lolos ngantunkeun lembur. Abdi mah teu gaduh tujuan, estuning leumpang we sakaparan-paran. Estuning nuturkeun indung suku teh sanyana. Kamana bae nepina atuh teu matak aneh mun abdi kacida sangsarana. Dugikeun kangalaman jadi tukang jajaluk abdi teh. Tina bawana kebawaning ku teu kuat teh hoyong neda teu gaduh artos, teu gaduh nanaon, iwati baju sarakat awak. Nya kacida nalangsana abdi teh. Sare dina emper toko huhujanan kaibunan lamun beurang kapanasan. Hese we nerangkeun anak katunggaraan abdi mah. Bangawe bayangkeun kumaha raosna ari jadi tukang baramaen. Anu teu puguh dumukna, eusi beuteung ngan ukur ngandalkeun sih piwelas deungeun nu teu bisa diandalkeun. Da geuning teu bisa dipungkir seueur keneh jalmi nu api lain, teu ngaragap angen batur, teu malire ka jelema miskin. Keur kitu mah karasa pisan ngagejretna harkat darajat diri teh. Cacak lamun nepikeun ka poho ka pangeran mah anu maha tunggal. Bawa geus kumaha abdi teh. Nya tangtu we bakal kabawa ku sakaba-kaba. Boga oge maksud ge buah oge bisa tega kana diri. Tapi alhamdulillah beurang peuting ge abdi teh ikhlas mangidahar nya syukur. Henteu mah kumaha anu ngresakeun wae abdi mah. Dari ikhtiar mah kedah kumaha abdi teh. Wargi masih ngedongkeun dongeng Sundanya dina YouTube channel @Mang Damara. Tah kasadayana ieu mah boy istri pamaget nu anu spiruna tangtos lah. Nu biasa ngadongkeun mah ieu jeung ngadongkeun bae susana sakali dimangrupikeun dongeng sing tiasa ngajandankeun nandong pangbarahmanah nya wargi. Tapi ngalamun teu puguh. Tiasa kahibur ku dongengnya karyan tiasa mulungan usaha nebihan anu awonna. Ulah ilap di warginya. Subscribe na ye sareng bunyi lonceng, like and share na oge pang mencetkeun gitu. Atur nuhun wargi. Mangga urang lajengkeun deui carios ngadu teluh bagian ka-50. Tah meunang meureun 3 taun mah abdi teh apruk-aprukan teu puguh tujuan. Malah kungsi ngalaman hayang balik di kalemur ngan ras inget kana kaayaan di dieu geus aya tuturkeuneun.
nya akhirna lempang deui abdi teh pindah ka kota-kota. Kota gede malah ka Jakarta ge kungsi kira-kira 6 bulan. Terus pindah di Bogor, di Jakarta ka Bogor lempang. Sare di mana poekeunana. Tapi jigana Allah teh karunyaeun ka abdi. Nya akhirna dina hiji waktu bet ditepungkeun jeung hiji awewe kolot. Boga anak awewe hiji, eta awewe teh ujug-ujug nyaaheun we ka abdi. Padahal keayaan abdi teh kasida rudina, baju ruang rawing, awak begang, buuk gondrong, panjang lalakonna mah. Ngan moal guar kabeh, pokona mah abdi teh ngahiji weh jeung anjeunna silih hapekeun diri. Nya rada robah kaayaan teh. Awak rada bersih, baju bisa ganti, jeung puguh nu dibelaanana deui. Hirup teh asa boga tujuan. Nya akhirna atuh nepikeun ka kawinna abdi teh. Ka hiji mojang nu kasida alusna ceuk abdi mah. Alus hatena, alus budina, alus rupana, ngaranna sama nu ayeuna geus jadi bojo abdi. Ngan teu ngiring sabab karak sabaraha bulan gaduh anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceuk nu ngariung mari lubungah. Pok di harita astam nuluykeun deui obrolanana ngaguar lalakon hirupna. Jiga geus kitu kuduna meureun Allah teh karunyaeun ka umatna anu sangsara. Memeh bumetah di Pelabuhan Ratu teh kungsi tah nandangan heula tunggara. Sabada biang nyanyi samah ngantunkeun abi jeung pun bojo teh saha teh satujuan. Nya terus lempang sakaparan-paran sejak neangan pengalaman anyar bikin ngalobah nasib. Tapi ayeuna mah bari puasa tirakat saja jalan. Nya panungtungan kapeurih teh di sisi laut kidul, basa ngendong dina karang ngimpi tepung jeung aki-aki. Sarta mere batu ari lilir teh si batu teh bener bet aya. Malah batu eta pisan anu jadi sabab teh mah kana datangna milik abdi teh. Ngan lain rezeki tina batu da rezeki mangre ti Allah. Batu mangan sakadar cukang lantaran eta teh. Tah hirup di tidinya sok sanajan kungsi ka nyerian heula. Ngalaman diusir abdi teh ke tukang warung. Nu ayeuna jadi indung pulung. Geus kitu mah senang we abdi teh. Alhamdulillah ayeuna mah teu kurang pake, teu kurang dahar, jaba ku jelema di ajenan abdi teh. Nya nepi ka hiji mangsa sakumaha nu geus dicaritakeun ku parid tadi. Bapa kukut abdi teh mamawa jajakan nu geus kacida rusakna. Awakna begang, buukna jabrig, malah dina kaayaan teu sadar estu leuleus kawas mayit. Si horeng parid eta teh kapanggih ku pakurdia, ku pangeran ditepungkeun jeung abdi nepi ka ayeuna. Da sakitu garis badagna mah ngan aya lakon nu lengkepna mah leuwih panjang, leuwih pikasedihkeun. Jeung moal cukup waktuna we pikeun ngaguar eta riwayat. Kitu ceuk astam mungkas omonganana. Kawas tadi satar sabatur-batur kumecerek bari gogodeg. Sakapeung seuri, sakapeung sedih, malah nepikeun ka carinakdak satar teh. Tina wahing kuatin ka astam nu ngalaman jadi tukang jajaluk. Kitu geuning pangalaman barudak teh mangsalam. Tapi syukur alhamdulillah bisa tepung jeung dulur, ngahiji jeung nu jadi anak nya oge bisa manggi kahirupan anu wajar gini. Malah beunang disebutkeun untung. Regreg hati urang teh geus kieu mah. Kari mikiran pi kahareupeun, ngolah akal pikeun ngungkulan pasoalan teh. Tapikeun lanan kewe eta mah nya kekerek kabawon heula yeuh. Satar cengkat rek nanyakeun sangu angkoh nama. Tapi terojol uning datang ngabejaan yen sangu geus sayagi. Dalahar heula Kang, teu geus sayagi. Ceuk Nyi Uning. Iheuh syukur atulah geus karasa lapar ieu teh yeuh. Ceuk satar terus ngajak dahar ka sarerea. Teu talangke da memang lapar atuh sarerea ge. Beuteung asa murilit deui. Kawan tugas beuting di harita teh. Batur magis jampling eueuh anu ngulamper. Bargi terus harita teh parindah tempat di tengah imah ngariung atuh dina samak sila ngajemprak barinjang haripan alas. Deungeunnan teu loba tapi cukuplah keur 8 urangeun mah. Jadi
karak serog oge kaambe seungit pasakan daging hayam mangkaning atuh sangguna oge bodas di pulen ngebul keneh sambal tarasi maniledog lalabna jengkol ngora ditambah ku goreng kicimpring sabaskom. Sok ulah asa-asa kadinya hitung bari syukuran muji syukur alhamdulillah waena barudak geus daratang deui bari salamat jang parit bisa tebung jeung pamana oge bisa daratang bareng ka dieu. Ceuk Satar bari ngasor-ngasor bener ngasor-ngasorkeun dengan sangu. Nya bener bunga mangge bunga pisan ieu teh. Cik Mang Salam anu kungsi nyaksian nya basa parid ngarengkol dina golodong da teu meunang sare di imah ku Ian jeung Ino. Brak harita teh wargi dalahar balake cerakan. Di Barung ku Sukabuma. Bener Sukabunga. Uning oge anu capetas masak milu ngariung di yang ngahormatkan ka karadaratang. Malah anakna anu bungsu nyaring milu deui dahar resep ngariung loba batur. Rengse dahar wargi sadaya sor cau muli saturui meni obroy pikabitaeun. Nyapuguh sararea mani pogot eueun teu sugema dikitukeun mah. Alus milik ieu. Jigana nu disadiakeun ku pangeran mangkukna ieu cau teh diala tah ku akang teh digantungkeun di paraseuna. Asakna teh bareng geuning. Ceuk Satar bari metik seuhangna terus dipesek dihuapkeun. Tibatan balong teh maksudnya ditambahkan balong teh tekang lain. Ceuk Ijan. Nya bener anu binihna ti Uwas Sadli teh ieu teh apaan? Cau muli alus. Pan manisa gede-gede cau amon ieu mah. Ceuk Satar bari metik deui hiji. Nya waktos abdi bade ngantunkeun rompok teh saminggu ti samemehna kantos melak cau muli caket kandang domba. Natos ayaan kitu parid asa waas bet inget kana papelakanane nenjo cau muli teh. Eleuh jang. Lalandung cauna teh galede mani baruleud. Dasar loba gemukna jeung tiis tah. Tiis leungeun we nu melakna deui. Bature nu seueuna wajang. Ceuk Satar. Keun bae wah. Kaala oge nuhun abdi mah. Ceuk pari deui. Nya janglah ikhlaskeun we supaya jadi amal ka urangna eta teh nya. Malah emang mah kantos ngupi ngiji dongeng ieu teh jang. Di zaman baheula aya hiji sepuh nu karesep nanti papelakan. Melak rupa-rupa kai, melak rupa-rupa bubuahan, boh nu umurna panjang, boh anu pondok, tanya. Ari melakna di mana wae di tanah sahabai teu diijir, teu ngingetkeun pikahareupeunana. Nya barang ditanya ku sarasa urang saurna teh melak alaeun batur. Tapi keur anjeunna artina eta hasil tina pepelakan teh diikhlaskeun sahabae nu ngalakna mah asal ulah dirusak tangkalna tapi hakikatna mah tetep we keur nu melakna eta teh. Ceuk Mang Satar darianaker. Tah jadi bener kudu kitu ya. Urang teh jadi kudu rajin bapelakan. Utamana mata tangkalan nu umurna panjang, nu akarna kuat, nu matak pageuh kana taneuh, matak subur oge matak loba cai. Miara tatangkalan sarua jeung nyaah kalemah cai. Sabab ku ayeuna tatangkalan alam endah bakal langgeng, oge eta alam bakal nyaaheun ka urang. Lamun ku urang dipika nyaah, biara langgengkeun kelestarian alam jeung lingkungan. Salah sajina kudu rajin melakai. Gitu cenah Ceuk Satar. Tak bener gitu mang tapi kan masalah eta malah tudah heulalah balik dikeuna masalah pepelakan jang pari di teh lah. Jadi keun ari cau gedang buah atawa jengkol mah najan dialaku batur oge teu naon. Tapi ari tanah mah asana can pantes teh. Mun diabur kitu wae. Mana komo lamun diantep diheungheum ku jelema nu saraka. Ulah diantep eta mah. Cikumaha carana tamang tah. Mang Salam ngajalanan pikeun ngabahas perkara
barang ditinggal idah nu dikekewe ku Ian jeung Ino anu saenyana dihak ku Haji Barkum. Tah bener-bener pisan yeuh. Eun eta obrolan teh keuna pisan yeuh. Cik kumaha tah maksud jeung tujuan Astam katut Jang Farid. Napangna mulang ka lembur teh aya tujuan pikeun memeres barang ditinggal atau kumaha? Ampura yeuh aya minum heula aduh. Aduh, ampun. Atuh cik ayeuna urang sakalian badami ceuk satar dari naker mimiti ngaguar lakona dina urusan tanah ditinggal nyidah teh. Mangga ku Embang terangkeun Farid oge ngareret tarita ka Astam. Kieu Kang kitu di Kamang Salam sareng kasadayana. Memang leres pangna abdi wangsul ka lembur teh. Lain lantung tambuh laku, lain lentang tanpa sija. Tapi ganu maksud anu tangtu boga niat anu utama abdi teh. Aya cita-cita nu can kaudag nya ayeuna sejadi paheutkeun. Nya tangtu we kana kituna cik kumaha tah. Cik satar deui kahiji abdi teh sono ka sepuh-sepuh anu sami mika nyaah mika deudeuh mika heman ka abdi. Kaduana sanajan abdi aya di mana bae ge tetep we moal hilap ka ilmu. Atuh sajaban nanti kitu nya wajar upami abdi ayeuna mulang ka dieu da cikau geus dianggap lembur matuh bari geusan ngajadi. Nu pangpentingna mah waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Rupina dipungkas. Aduh. Dicekapkeun dikeun ka dieu heula ieu. Dongeng Sunda nya wargi dina judul ngadu teluh. Kerangan kilik sabagian anu ka 50 wargi. Nya sakali deui pamugi bae sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng sing tiasa ngajantenkeun landung pang babarahma. Hatur nuhun keperatosan wargi sadayana Yudi jeung baturai insyaallah enjing na waktu sesami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Hatur nuhun keperatosanana Yudi jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.